Ngaturkeun Simkuring Cici Maulani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori hiji program studi Bahasa Sunda LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Dina dinten ieu Kamis genep Oktober 2022 Simkuring bade ngalaksanakeun praktik pangajaran di SMP Negeri 20 Hiji Depok kelas 8 materi sisinggira. Dina raraga nyumponan pancen uji kinerja PPG dalam jabatan kategori hiji tahun 2022. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acat diajar aing urang ngadua dikawinkan. Ngadua rengse.
Ayo, ya katanya sekarang ada dilakukan. Iya betul, mantap deh. Ya, sip. Yang berapa nomor saya nak? Alhamdulillah dengan biasa. Tebak kata rutinan gampang, besar. Gampang besar. Tapi dengan bisa nggak jawabnya. Nah, ya. Ibu teh hayangna hidup aktif sama nonton deh ya jadi kata rutinan. Fokus, aktif, biasa nggak jawab. Ulang, siap, salah. Dan kami nabi jadi aja. Ya. Nah, Katalina sareng kata rutinan ieu teh lagu naon? Lagu naon? Wawan kala leres Anissa. Jadi minggu kemarin teh urang untuk diajar naon ya? Sindiran. Aya nu terang bangun sindiran aya sabaraha? Tilu. Naon we? Ya. Paparikan sarang kita wawangsalan. Aya nu terang bedana naon paparika sareng kita sareng wawangsalan? Ya, kerja. Kalau paparikan ada kata yang diulang, harapikan nggak ada kata yang diulang, kalau salah ada 2 baris. Paparikan ke aya kata nu diulang. Perhatikan aya ecap anu diulang di awal kadalikan ya. Ari wawangsalan mah mung 2 baris sapertos kata rutinan anu tadi tetep Nah, Patalina sareng anu ayeuna masih kene sami ya ngabahas ngeunaan sindiran. Tapi nya hideung sedang analisis sindiran mana. Ayeuna ieu bade ngadugikeun heula ieu kompetensi dasar sareng IPK nya. Ya. Memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur, teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi. IPK-na mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi fungsi sosial sindiran. Saat minggu kemarin ya, anu ayeuna menganalisis bentuk, struktur, dan isi fungsi sosial sindiran. Dan tujuan pembelajaran anak melalui pendekatan PPSK dengan model problem melalui model setelah melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya untuk menggali informasi diharapkan peserta didik dapat menganalisis bentuk, struktur, dan isi fungsi sosial teks sindiran dengan tepat dan teliti. Ya. Ayeuna urang kuis heula ya. Ya, kuis heula ya. Ieu ngajodohkeun, menjodohkan. Sok. Kira-kira anu ieu jodohna ka mana? Di mana? Atau di situ? Kemana? Ya. Padua. Coba. Terus sama iya sama. Pak, itu mana? Anu iya. Coba cerita senang. Kira-kira luka hiji kana nu mana?
paparikan ya. Lumasar karena eusina teh mung aya 2 paparikan sareng rarakitan. Anu kahiji teh leres ieu karakitan, anu kadua paparikan, anu katilu paparikan. Ya, ari papatan pingurung teh nasehat. Ari siliasi kasih sayang. Keras ari sesebre lelucon ya. Nah, cobi ari nu ieu naon? Paparitan, rarakitan, atau napi wawangsalan? Wawangsalan. Cobi ditebak naon kira-kira wangsalna? Naon? Jerapah. Iya, leres pisan ya.
dicabok teh ditampar. Kepala besar, sakit hati. Sakit nyeri. Berarti ini awas beauty. Baik, udah kita dalam kurungan ya. Iya. Anu nomor 4 mah setelah dikasihan tema ya langsung ke sini teh uang salna naon. Oke. di kelompok wawancara. Badai ngadengkeun hasil diskusi kelompok. Aya meuli di narasi. Nu bogana abdi entur. Lain dari penyakit kaborgo disebut obat. Nomorna paparika jumlah engan tunggal penulisan 8. Asina ciri asih tema batur nyandang kabogona. Nah, temana? Batur nyandang kabogona. Batur nyanda kabogona. Sami teh di bawahna. Asal sami bo. Sami anu wanuna paparika jumlah nama lawan asina beda ini asih ras temana kabogona apa sih temana Batur nyandang kabogona. batur nyanda kabogona
makasih ya Sami. Teh mana? Teh mana? Itunya wangunnya rara kita. Bangunan Rara kita ya. Nih. Bangunan mana bukannya? Wangunnya apa kalau bukan? Paparikan. 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 Kelompoknya lah. Lihat sih. Apa hiji? Paparikan. Gambar hiji. Paparikan. Anu leres paparikan. Ya. Mangga. Ayeuna nomor 2. Kelompok CCB. Simpuling waktu di kelompok CCB badannya dan hasil dari kelompok. Kelima beli sepatu kalian masuk keluar atau pohon lima waktu bakal pulang ke akhirat. Baca semuanya. Wangun paparikan jumlah enggang berangkat dalaman artinya papata tandanya sholat lima waktu bakal pulang ke akhirat. Paparikan. Paparikan. Undangan delapan. Kesina. Apakah kata emangnya sholat 5 waktu bakal pulang ke akhirat. Nomor 3. Pilih aksi. Diparakan undang batu lalu-lalu jadi legok bila bontak nyari untuk lalu cabut. Bangunnya paparikan jumlah irang delapan usianya sesebrek temanya sering tidak gigi muncul tak padat tanpa nyeri untuk. Sering jika sedikit pada tadi nomor 3 teh wangunan paparikan. Teras undangan delapan. Sami sadayana. Sami. Teras Osina. Sebrek. Tadi teh emang teh Yuri. Tahu saya. Yang mana ini, Mo? Sering sikat gigi supaya sudah jadi buntu. Bisa, anu pada ngadugikeun. Pendapat mana sanes? Teh mana? Kami, Bu. Kami itu pendapat leres teu? So, ieu teh mana naon ieu? Nyari buntu. Nomor 3. Daun. So, iya. Dari buntu. Iya. Dari buntu. Ya, inti nama? Jadi buntu. Anu nomor 4. Tadi hilang kata hapusnya. Papatah. Baju bodas lurus paken, intermisan nyimpen rasa. Wangunnya wangsalan jumlah tengahnya 8. Wangsalna sister temanya setengah. Ya. Wangsalna suster. Aya nu beda tuh ieu wangunna sadayana wangsalan. Sadayana wangsalan wangunna umur sama. Sama. Nama ya 8. Teras wangsalna naon ieu suster. Aya nu sanes? Dokter. Dokter. Perawat. Perawat. Dokter. Perawat. Dokter. Ya, nu ngajawab dokter aya 4, nu ngajawab perawat. Suster.
dua. Bisa dua arti oke salah namanya. Baju udah ngurus pasien. Ya. Ya, sebentar lagi ayah besok bajunya. Tapi rata-rata baju udah mah dokter. Ya, jadi sini ya tenang lah suster ogenan. Oke, yang berapa lama saudaranya? Ya, alhamdulillah. Ayeuna ieu bade naros. Tadi urang tos evaluasi oge sasarangan dari sina. Aya nu benten, tapi masih kene bisa di toleransi gitu nya benten artinya. Masih aya nu sambil apalagi bentenna dina tema hungkul ya. Terus kumaha pengalaman nganalisis wangun struktur sareng mesin. Seru. Terus agak pusing. Susun, apa yang susah kan? Oh, ngartiinnya doang yang susah. Kata Mina oge beda bahasa ya tenang naon. Nah, Mina oge dia ya sip lah ya. Anu penting mah seru ya bikin pusing. Nah, jadi naon anu namanya di dalam tubuh hidup teh? Istilahnya orang diajar naon? Pinggiran diajar menganalisis. Menganalisis naon wae tadi? Wangun, jumlah anak, tema. Eta anu dianalisis hideung. Ayeuna urang evaluasi ya dina naon anu tos dipelajari dina dinten ieu. Mangga di keluarkan HP-na. Ku ibu atau dikirim ya link-na kana grup. Kak, ieu di payun aya kodena, maka harus dilebetkan kodena. Ku ibu di quick mulai. Aya anu hiji anu gabungan. Satu apa? Ayo, minister dulu kembali. Ya, mangga, sok, atos disimpan HP-na deui kana kelas.